opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran itu bisa digantian ku batur, kulama wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo sama sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah dicuri bae